Para wargi kaum muslimin wal muslimat anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngajarkeun ka urang hiji doa. Anu mana ieu doa teh nyaeta doa sangkan urang dijauhkeun tina kamiskinan. Istilah nama ieu teh doa tolak miskin. Nya. Nabi ngajarkeun doana kumaha? Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wa dhillati wa a'udzubika min an azlima aw udlama. Hartosna ya Allah, sesuna abdi nyalindung ka anjeun tina kafakiran, tina kamiskinan, tina kakirangan, wa dhillati oge tina kahinaan, wa a'udzubika min an azlima oge abdi nyalindung ka anjeun ya Allah tina abdi migawe dolim au udlama atanapi abdi anu didolimi ku batur. Ieu anu kapihatur mangga diarapalkeun doa nyalindung ka Allah tina kafakiran tina kamiskinan. Wallahu taala a'lam.